Mang, pop es satu. Rasa apa? Rasa durian, Mang. Oke, tungguan sakedeng. Mang, Berapa? goceng. Oh, goceng. Saya ngutang dulu ya, Mang ya. Kuya, kan ngutang jeung ngutang we. Saya ngutangnya, Mang, 20.000. Jadi kembalian 15.000. Ini, Terima kasih, Mang. aduh, sia, eta gelasna kuya. Aduh, coba ngutang, coba gelasnya dibawa. Hoi, Masih kekene. Made. Aduh, Made. Astagfirullahaladzim. Made. Eli. Oh, ikan maning tunggal tunggal di laut kidul. Bahasa kalau gua satu ke dia nukas umpan. Satu kene. Wah, enak Bang Cek. Bang tali kau mau kowe. Aa, ini teh mau kemana? Tuh kan hujan. Kita ngobrolnya di sawah aja. Kalau di rumah, males sama anak kamu yang buraung dan bedegong itu. Ayo di sana aja. Mak. Mak. Aduh, indung aing kemana yuk? Mak. Kebakaran jauh ya, pasti diajak bobogohan ku aki-aki rabing. Bener pan tuh cek aing ge jeung aki-aki rabing. Awok-awok, Punten. monggo. Gue ora salah. Wadone ayu, anaknya kok elek temen ya. Kayak entut. Bener apa kayak bojone apa ya? Kenang pelet kayak eta. Mas. Nampo indung urang teh. Kowe ngomong apa cah? Nek ngomong kowe si gena aja petatut kayak entut. Ngomong apa? Aji ge urang mana ting. Nang leuy, kap leuy, kaplay, rami judlay, cangcut lay. Oh, kowe lagi waktu biungmu. Kayak Miki anak wong wadon karo kaki-kaki melagu yang anak. Kayak nama lagi dilakeni loh. Cepetan, bok meteng cepetan. Melas. Ti tadi atuh kuya sia teh. Bok lagi dilakeni cepetan. Tadi tuh. Temenan cepetan. Atau serius mau sama Neng? Ya serius dong, Neng. Kalau nggak serius mah ngapain? Terus ngapelin kamu. Atuh pan Neng terang dah anak satu. Punya anak baung lagi Gak apa-apa, Randa juga. Yang penting mah raos. Soal anak kamu. Emang sih, akui dia selain bedegong, selain goreng patut, emang pika sebelin. Tapi dah gimana lagi, kalau udah sayang sama kamu mah, ya juga sama anak kamu harus sayang. Walaupun itu goblok deh, sebelin dah. Tapi lama-kelamaan mah, mungkin bisa nerima anak kamu. Bapak. Mak, aduh, sadar mak. Jangan mau sama aki-aki rabig mak. Mak, jangan mau mak. Coba tingali, mak tingali. Aduh, ya mak pasti kena ku pelet ya mah. Jangan mau ya mak ya. Aduh. Aki-aki dipeletnan inung aing nepi kadaekeun ka maneh. Diberenan yuk. Pelet? No. Saya tidak pernah main pelet. Kamunya aja yang cinta sama aku. Anak kecil yang bedegong. Harusnya kamu itu seperti saya sebagai calon bapak kamu.
Sayang aing boga bapak siga kieu. Kenapa? Why? Why tidak hayang jadi bapak? Aki kieu aja bagus bau taneuh. Mak. Anak kecil. Warisan aku mah banyak. Rumah di mana-mana. Mobil banyak. Motor banyak. Hop. Modus segala rupa diomongin. Geus mak, ulah percaya mak. Bohong ieu mah gede wadul. Kamu gak percaya, lihat. Uangku banyak segini mah. Kalau kamu izinin mak kamu nikah sama paman. Wah. Begitu sok aja paman. Mau dibawa kemana aja, indung aing nepi kareuneuh ge sok. Nah, kalau gini mah aing setuju punya calon bapak terek pengertian kayak paman. Sok aja ya, paman. Anak kamu sungguh biadab sekali. Dikasih uang, dia setuju. Maafin ya, A. Anak aku yang pika sebelen itu. Gak apa-apa. Aku punya bapak tiri yang sangat baik sekali. Jangan ikut, bulik cicing aja kamu mah di mana? Bapak sama emak ada perlu dulu. Kemana? Bapak sama emak mau keluar dulu sebentar. Keluar. Semalam juga emak sama bapak keluar bareng sedang ngajak guring. Keluar bareng kemana, Pak? Semalam mah keluar bareng. Aduh, aing gimana ngejelasinnya tuh? Bukan keluar bareng. Kumaha tuh? Kamu jelasin. Semalam mah. Burik. Pokoknya nggak boleh kecewa sama bapak. Awas nanti kalau keluar bareng sama lagi. Sayang, nanti mah kalau malam kita teh jangan keluar bareng ya. Biarin aku aja yang keluar. Ayo, tidur ke sana. Gimana tuh? Aku teh hamil. Aku teh bingung, kalau orang tua aku tahun. Mereka teh nggak bakal setuju. Kenapa? Karena hanya udah aki-aki. Selain aki-aki, A-nya kan goreng patut. Kalau sampai tahun aku hamil, aku pasti diusir, Gimana tuh, Juga bingung, Neng. Gimana tuh, Ini tuh udah telat 2 bulan loh, Aduh. Juga bingung. Aki-aki tuh. Mikir atuh, Gimana tuh ya? Itu bisa dibiarkan ya, mah. Itu bisa dibiarkan. Ayo. Atuh. Manggek. Manggek. Gak nyangka ya. Kau alungkan. Dasar aki-aki. Teboga akhlak. Teu diadanan. Teu ditasbida. Iya tahu. Aja tuh masuk itu KWWT. Aduh. Nah, ini dialungin. Iya mah keur syuting. Nyeun konten tuh kameramenna tuh. Aduh, dah heueuh. Maaf Bang Jack, kirain teh beneran. Urang kayak gitu apa mantu ayo. Gimana tuh? Gagal kontenan gue teh. Sini kali. Paman. Kenapa, Paman? Ini budak letik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Stop. Alah, udah buluan. Ini mau indit ke sana, tapi motornya kalangan selang ini. Tenang, Paman. Saya ada aborsinya. Tenang. Awas, Pamannya. Aduh. Belah dituan, cepangan. Ceklan. Cepat. Hah, bener. Mantap. Terima kasih, budak letik. Lagu Paman mah tuh dah. Well. Iya, aku belegug. Well. Nah, ini Kang, tanah yang akan saya jual. Dari mana ke mana aja ini kan banyak tuh, ada yang itu, yang situ tuh. Ini kan banyak nih pohon singkong. Ini yang akan saya jual itu tanahnya dari mulai Lebak itu sampai Katonggo. Nah, sebelah sana batasnya. Nah, ini ada sekitar 15 bata.
Kang. Oh, kalau yang ke sebelah kulonnya mah itu yang ayah yang diurut di paculnya. Tak ujungnya sana. Nanti kita ukur aja kalau si Akang udah mau deal mah jadi mah sepakat dengan harga. Kita ukur aja semuanya itu ada 10 bata. Mau dijual berapa? Kalau saya sih dijual murah aja. Biarin gak apa-apa. 8 juta aja ini 15 bata. Nggak bisa kurang ini teh. Itu mah udah murah. Wah, banyak batur juga yang nawar ke sini. Tapi harganya melek-melek semua. Kalau mau ini 8 juta tanah ini, wah, udah murah, Kang. Ya udah tuh kalau gitu mah saya bayar semuanya. Nih uangnya, hitung dulu. Hah, gitu atuh. Kan saya hitung dulu. Ini mah cuma 7,5 juta tuh. Iya, kan nawar sedikit atuh, banyak nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga tanah ini tidak dijual lagi, jadi milik Akang ya. Siap. Ini nanti juga sama Akang kalau nggak dipelakan sampo, dipelakan kayu juga bakal bagus, Kang. Uang 7,5 juta mah, jarak berapa tahun juga kegantian. Terima kasih banyak, Kang. Siap. Saya mau ketemuan dulu sama orang. Siap. Ada bisnis juga. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah mana tuh, Bah? Ini di sini Nur, saya itu mau ngejual tangkal sampo. Sok mau diborongin. Soalnya tanahnya udah saya jual. Ini duitnya. Sama si Pak Engkos. Tanahnya udah dijual. Tinggal sampelnya. Sampelnya mau diborongin. Ini teh dari mana ke mana, Bah? Itu dari Lebak. Tapi ka kulon ka ditu. Ka dieu ieu tanggal sampun orang kabeh. Oh, ini teh. Iya. Sok Nur wani sabaraha ini. Kalau Bang. Nah, yuk erek dijual tangkal sampuna, kelak sampuna, pan geus dijual tanah nage kakuring. Nih, kan ngejual teh saya mah cuma tanahnya, Akang. Kalau tangkal sampenya, nih mau dijual sama si Nur ini bandar sampe. Ji. Nah, ieu teh tanah teh pan geus dijual ka saya. Nah, haek dijual deui ieu tangkal sampuna jeung sampuna. Nah, apangna kumaha ieu teh? Ieu geus dikesan. Gimana ini Mang Jack teh? Teu balik pisan Mang Jack. Nih, saya kan ngejual ke Akang. Itu tanahnya tidak beserta dengan tangkal sampenya. Wah, Salah saya di mana? Ya, kalau tangkal sampenya mah masih punya saya, hak saya tuh. Makanya saya dibawa ini bandar sampe. teu balik ieu mah sugan teh jeung kabehna jeung tangkal sampuna naon rupa. Ayo teh tanahna hungkul geuninganan. Gimana Nur? Kamu berani berapa? Hari diborong mah, Bah. Tidak ada tina hanjuang eta lain. Heeh. Tilande sampai ke Tonggo. Tuh, sampai ke Kulon belah itu ada yang tapak di pacul. Eta. Heeh. Tah ieu aya ieu karena 2.000 tangkal mah aya. Geus we lah, Bah. Ieu mah da ka duit teh. Heeh. 1 juta tah kurang di kesan. Heeh. Ya. Yang geus bae. Bae. Nah, ladang tanah 7,5 juta, ladang sampeuna 1 juta. Alhamdulillah. Da urang mau lila nyokot mobil ek kudu dialain ek. Oh, mau gawe we nya. Heeh. Nuhun banyak. Ya, Nur. Kang. Heeh. Sok langsung ke jalan. Oh iya. Nuhunnya. Sami-sami Nur. Mau langsung diala itu sampenya. Ari Mang Jack teu balik sugan teh tadi teh jeung kabehna jeung sampeuna ari kitu mah aduh kakaraeun saya mah meuli tanah ari sampeuna dijual ka batur teu balik Salah saya di mana? Kan saya jual tanahnya aja, tidak dengan tangkal sampulnya. Bisa nyandung ya, mah. Hidup nyandung. Hujan. Geus di mana mana budak kehujanan? Ai pira bingung yuhan, kudu diusir. Pan hujan. Saan ulah maneh ngiuhan atuh. Aing mah naos ya teh. Maneh tos di mana hujanan budak. Aing. Awas aing ka baturan wae. Kira ini urang ilung ngiuhan mun diulah. Parah naon? Aduh. Aing. Kudu ngomong kumaha atuh ka sia teh? Bangga, bade ngiring ngiuhan mah bangga. Itu aku ngomong tadi kabaturan mah masya tuh sali kabaturan mah hujanan kali gitu anjir iya naon bro keripik tempe Mang Duye aing ieu mah mau bere
Kan itu balik kan. Iya kayak mana mah. Naon eta? Kiripik tempe Mang Duye ieu teh. Oh, eta teh pet yang usah. Astagfirullahaladzim. Esen zaman ayeuna mah kitu nya. Anjing, bener ieu mah lain yang lauk atuh yang urang kieu mah. Nanti. Dan Bret. Aya naon? Hah? Eta aya naon biar ngejodolokan. Oh, kawin mah isukan Mang Jack, minggu. Sia jeblok kawin. Eta naon nu ngejodolokan saha? Ai nyebut nama Mang Jack, kalau beana teh pinuh sae minggu mah. Dikahijikeun cenah nyebut nama. Jam 7 akan nikah Mang Jack. Kumaha sia we? Deg. Tundu euy, meuli kopi juk. Aing mah yakin mah sebelah mah eueuh Mang Jack. Ayo, agak-agak. Lo dirasa agak halo. Aduh, udah. Apura. Aduh, teka aja aing boy. Wai tadi teuing. Maafkan aku budak. Ayo. Wai, agak-agak tapi kurang. Yes. Ayo ka jual motor rek itu. Oh, mana butuh motor? Kebenaran, ieu aing ge erek kakawali, erek seodean. Dijual ieu motor. Ayo Mang Jack. Yo Mang Jack, uing mah butuh motor ranking. Duit mah loba, uing mah tas kajual kebon. Pan heula anjing ngomong dia. Ieu motor rek dijual pan aing ge erek kakawali, erek seodean, jual motor. Bisa erek ku maneh? Aing mau tinggal kawali beuli ya ku maneh. Butuh motor ranking Mang Jack, butuh motor ranking. Aing sia. Yo, pan aing teh ngomong ieu ku maneh dibeli mah. Wah, terpercaya Mang Jack, uing mah duit mah loba Mang Jack, kajual tanah. Kumaha sia? Aki mau dirasa. Ayo teh butuh motor aki-aki. Ampun teuing. Bang Jack. Minjem motor sakadong. Erek meuli pulsa ka warung. Tong nila teuing. Pamajikan nu ngora keur gede beuteung bisi kaburu ngajuru mah tong nila Bang Day. Yo bisa kedeung mah. Oh moal, nawi laek naon atuh geus makadiekeun deui. Bensinan, mun ngijem teh bensin. Gampang. Rik, keur naon ente di dia? Eta motor bajek ku ini tadi tawar. Sabaraha meulina? Naik dijual gitu nu bajek. Yo, tak urang mah dititah tuker tambah, neangan tuker tambah, cenah kana motor deui. Ai dijual mah moal, tuker tambah. Ari bajek na ka mana? Geus kieu we, tadi teh ieu teh motor ditawar. Bisa kurang geus aya motor, geus bejakeun, tuker toro gua jeung uing. Nya, sok bejakeun yo koyahna. Aing mah hujan kalak kage. Pan aing ge budak tadi ge ngomong kitu sia teh. Nah kakak sia teh ngahina ka aing Hasem. Aing mah loba duit bayar, tembok ku maneh. Yo, tah. Pek. Sabaraha puluh juta teuing atuh. Nah. Hitung pek tah. Sok atuh erek ku tambah mata ku aing ieu. Ieu kabahkeun, maneh nu ieu. Tah, kuncina. Mana kunci nu ituna? Nah kakak memang ada kunci motor. Tuh, kurangnya aya tuh, kunci motor mah gantung. Mau dirasa tuh nih. Bang. Ya tadi saya teh ngomong gitu. Tuker torog. Nya geus sok bawa kali itu. Geus ieu kurang dibawa kuncina nya. Tah, eta duitna. Bah jek deui atuh nya. Padahal teh tadi we erek tuker torog mah kan eta si Joyo. Saeutik gedena meureun budget teh. Kudu mere duitnya euy. Kasih doyok lieur tah si akhir pedut. Yo, wayahna urang teh liwat teh ngadaguan motor, ku si Rikrik diinjem yang pamajikanna, tah ieu motor si Rikrik. Oh, panai teh dimerek karunya. Terus botan orang ku si Rikrik. Heeh. Pan urang teh didaguan si Rikrik lila bajek bisi ngadadago. Engke we ka warung ka ditu da aya si Rikrik datang urang sakedeung deui ke. Jadi air motor ieu kumaha? Ieu nu si Rikrik. Tukeran pake. Nya wayahna urang teu pote ngising balik heula. Heeh.
cokap sih dikit mah. Oh, Aduh, aing mah motor na aya huntuan deui teu bisa. Motor make huntuan. Biasa nage motor metik. Aduh, aing sidik-dik. Udah, ieu tukar motor deui nyaho aing mah motor make huntuan teu bisa sia teh. Ya. Pakate ku aing. Si, eta ada naonan bae eta naonan. Ieu, motor teh mah hak milik di dieu. Dibawa ke mana? Pakai pedut. Hak milik naon sia teh? Budak. Nah, kalau kamu ka uing ya, eta mah geus hak milik uing. Tadi geus pukur tambah tuh jeung itu. Hak milik head sia. Motor aing ieu mah. Budak. Dah sadar kage pedut. Tuh nama urang nu galak. Nah, anu ieu mah galak ka urang. Yap. Namanya hujanan coy. Hah? Masih hujanan coy. Kurang hujanan di bojong jadi hujanan kieu yuk kali Lah masih tinggal belum. anjing gagah mana pengen dipindah ke dia kira Si dipindah ke kujuk masa kamari. tira mah yuk gotong yuk aduh anjing gua yuk bawa ke dokter mah balik lagi Jadi beteng naon kunyuk. ya untung aku dibawa ke dia nya nganahan ke dia yuk ngapain ke apa ke itu malah tuh jangan kurang aing ngariung itu mah bersihan yuk yang pernah disarare barudak Heeh, we da nu geus kagok aing kudu mindahkeun deui ieu. Nah sia atuh di tamu ka bengkel kala ka mindahkeun teh kuina dipindahkeun sugan edan. nah sia kalah kan ngacap-ngacapung ka aing teh yo sia teh nya kita aing ini orang ieu pangkuan itu ka dieu anu hunkeun ka aing teh sia teh ngacap-ngacapung ka aing teh syukur aing tah ngake di cek aing oge Ban aing ka sia teh kamari teh kehead nitahna ge pamukakeun bengkel aing pangmindahkeun bengkel. sia masalah teh dibahas yo masalah eta mah gampang cuma masalah duit aing jeung 200.000 diomongkeun deui wae sia mah mana cenah lunas Kumaha sia teuing lah aing mah lieur ngomong jeung sia mah. yo sing sabar wae kayak arah paling dia itu ka dia mana pindah ka deukeut ieu yo aing ngajak keluar heula motor aing utama Lolar naon kayak sia teh? wajik sia meni mota teu percaya ka aing dibayar motor yo anjing sia Lolar naon cek aing teh sia teh? bu sia mah kakaning pasien jeung aing yo nganjuk lorar Heuh lolar naon motor Mio motor dia teh sia. hah Lolar jeung motor naon cek aing teh budak. hah Lolar jeung motor naon? biasa we teh anjing sia ngomong apa gitu ngomong aing nganjuk kan abatan ka sawah anjing jeung aing teh empen anjing bepau asaknya anjing dirasa sia rasanya Aduh, udah nu aing HP beak pisan baterai euy. Minjem HP sakedeung. Hah? Minjem HP. salu lagi mah Minjem HP sakedeung nu aing nelpon pamajikan, nu aing pareum pisan baterainya beak baterai. aing hampura yo moyang itu buka tutup kumaha boga tadi disawerkeun HP cek aing minjem HP. Minjem HP. di pejaan teu kabel duit ieu baru tadi disawerkeun aduh HP cek aing teh goblok. anjing liar aing budak mah punten atuh ai Ya budak, minjem HP aing nelpon pamajikan aing nu aing baterainya paeh ieu. Tah, teu atuh kumaha aing teh boga duit ieu baru tadi disawerkeun minjem HP. Selamat anjing Ke mana? Erek maghrib dan ke masjid. Hah? Rek berjamaah maghrib. naon rek jumahan gua gelo Ai sia san rek jumaahan. Bade maghrib ke masjid, bade na tepan berjamaah. Sia teh sana jumaahan. mang Jack bener kos gelo anyar rek jumahan wayah kieu Maneh nu gelo mah sia teh. Ai maghrib sia teh hayu, maghrib ke masjid. tayang teh wayah kieu jumahan ai saja nu gelo sarua atuh beneran Masya bener tuh nyangka mang Jack terus gelo teh sia assalamualaikum teuing mah. Ieu Sepi. ini mah aing mah. Heeh, geus sepi. Aduh aing lieur mabok aduh. Loba teuing aing minum tadi. Sabarahan Mang? 20. 20.000. Iya Mang, duitnya Mang. Dia mah 100.000 duitna gede. Hah? 100.000. Aduh aing salah nyokot duitna nya. Ya mah 100-nya. Sabaraha tadi sabaraha? 20.000. 20.000.
Iya, Mang. Ah, ya benar 20. Kayaknya Mang nunya, Mang. Ya, Kang, sami-sami, Kang. Hati-hati di jalan ya, Kang. Jangan pelan-pelan ngebut aja gaspol, Kang, ya. Ya. Nuhun, udah dianterin. Doa yang liar, bager si Akang itu. Aku salamikeun duitnya 100 sih nah. Aing ngerasaan tadinya punya 50.000. Bayar ojek 20. Tadi cina 100. Tapi iya mah goceng anjir. Aduh aing lieur mabok ieu mah aing Well. Gak ada yang pas? Gak ada receh, Mang. Cuma adanya itu. Nanti Mangnya neangan dulu. 10.000 kembali 40. Nih, Neng. Makasih ya, Mang. Sama-sama, Neng. Mang. Aku nih ada uang pas. Nih, Ngomong dong dari tadi. uang aku yang tadi 50 mana? Oh. Nih, Neng. Makasih ya, Mang. Well. Sama-sama. Well.